ningali dongeng ti Sayyid Maliki ngan bahasa Arab ningali deui Syekh Yasin Al-Fadani. Luar biasa sejarah Fathul Muin teh anjeunna ngagaduhan sanad anu dugi ka ditu ka Kangjeng Nabina. Ya Allah ya Rabbi lah hiji-hijina ulama anu luar biasa dihormati secara internasional Syekh Yasin Al-Fadani maot di Mekah. Ta eta teh murid-muridna pohara luar biasa. Di Indonesia ge ternyata loba begitu dibaca. Manakibna anjeunna boga sejarah anu luar biasa. Ieu nyejarahkeun Zainuddin Al-Maribari. Hiji jelema ngaranna Zainuddin susah jasa. Terus nyana ngaji di guruna, sanggeus ngaji, alhamdulillah 12 pan dikuasai kuno ngaran Zainuddin. Berangkatlah ke Mekah, nyana sanggeusna berangkat ke Mekah. Di Mekah kapanggih jeung hiji jelema ditampili. Zainuddin teh ditampili betok seker ku aki-aki. Teu ngalawan, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Mun Haji Jaya di Mekah ditampili, enggak tahu bahwa orang Cisokan, ha? Asalna kuda-kuda dipasang bae geus. Kuari teu meunang salah saeutik. Aya naon bae katol haju bae geus. Orang ngarimped. Aing resep aing jelema bencana kurang asak teh gitu. Mohon kupat kapit teh gitu. Aing asak lah tentrem cara kita asak teh. Sebab lekadeuna leungeunna beda. Dijotos jeung moal ngalawan sebab asak. Nyaho-nyaho ngaguling bae. Ganda tawadu. Masya Allah. Nailah beda kadeuleu kajen kuku mah ge ilmu asak, boh ilmu agama, ilmu qiraat, ilmu penca, ilmu hikmat lain deui nu geus asak mah. Tah, Haji Jaya lamun ngeset kebo asak. Kugula mah ngaji alam bae ari hawal ka ditu meunceut 12 sakiceuk bang ngajung ngeusak. Ji, ieu sih bake tanaga tah lain tenang jeung nya teh. Horanganan. Kuari caritakeun lah ngobrol. Istimewa. Nailah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zainuddin ditampili datang ke Mekah, ceger. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Berangkat hati-hati. Terus bae anjeunna ka Baitullah menuju Mekah, menuju Masjidil Haram. Pas di lawang aya deui aki-aki nu beda. Eta mah nyabokna leuwih tarik tibatan nu tadi. Tuh kira-kira teh nyabok. Ceger. Alhamdulillah ya Rabbi. Cek Zainuddin aing keur mah susah jauh teu bakal ditampili. Tapi pasti aya hikmah, ceuk manehana aya hikmah. Berangkat asup ke masjid langsung tawaf, kas tawaf salat beres jol aya Kangjeng Nabi Khadir alaihi orang nu nampiling teh Kangjeng Nabi Khadir. Sekali tamat, 2 kali tamat, katilu kali beat. Masya Allah mantap sih ada isuk bejaya nu nampiling. Isuk bejaya nampiling sih ada eta. Anggap bae Khadir tadi. Tanya Khadirnya, Khadir mana? Tukang lauk. Sejarah ilmu gaibna, sejarah ilmu batinna, sejarah ilmu ikhlasna. Anu ieu ambalayah murid Imam Zainuddin Al-Maribari ka unggal penjuru dunia. Pakistan sa Pakistan, Turki sa Turki, Yaman sa Yaman, datang ka kiwari geus puguh di Indonesia. Lamun lain ahli Allah moal bisa. Jadi ahli Allah teh eta kudu ditampilingan heula. Eueuh bae hiji ahli Allah di momoy di luhur kasur, di suping bed make AC. Eueuh leuwih tetep kudu ditampiling wae. Mantap mun hayang jadi ahli Allah geus isukan minta ka Haji Jaya tampilin aing. Itu bisa sambarangan gitu. Didinya lah sanggeusna dibeat beres bogalah ilmu batin. Jadi guru dah langsung Kangjeng Nabi Khadir alaihi Masya Allah. Keluarnya sanggeusna keluar aya hiji jelema ragran tasbihna berangkat. Imam Zainuddin ketingali imam tasbih cokot tasbih saha bawa ke
podokanana isu ke masjid aya berita muncul bahasa urang masaha nu manggihan tasbih saha bae di mana bae segeralah lapor ka dieu ka hareup lantaran nu bogana geus nungguan cek Zainuddin orang tasbih geugeuraan bae ka hareup cek Imam Zainuddin pasti aing dibere imbalan lumayan dah emang santri mah kitu bae ieu komo Haji Jaya mah kitu bae pokona mah geus ya tuh mau bekal cek cenah ieu ya lumayan pasti lah cenah ala kadar jang dahar mah ya geus kitu bae ngabayangkeun cenah begitu datang dari itu ieu tasbihna ditanya heula jah geus hebat pan ngajina Imam Zainuddin tasbihna kos kumaha warna naon gedena segede kumaha aya bungkusan teh eueuh sesuai jeung Fathul Muin bae kunyana dipetakeun pas jawabanana oh iya tuh cekeuna teh eta nyokotna teh si aki-aki kencang ayo syuk pas ngomong teh itu boro-boro diberi imbalan boro-boro diberi imbalan tuh bener tak aki-aki bener tapi langsung Imam Zainuddin istighfar ka Gusti Allah meureunangan can wayah ai kudu dibere imbalan terus we nyana toa ngan ngeletak bae papanggihan teu dibere imbalan kadanan cek nyana kudu ku gede mah sebab tasbih lain sambarangan tasbih tapi ieu mah dicarekan deui geus bae langsung beres balik nyana ka imah can geus balik ka imah terus cici ternyata aya gempa anu luar biasa terdamparlah manehanana sanggeus terdampar jauh di palemburan jauh di keluarga terus manehanana ka hiji pulau ka hiji daerah ternyata di daerah eta teu ngarti ka agama langsung aya hiji mushola nyana salat terus ditah magahan Quran bisa magahan rukunan bisa magahan ngaji ternyata istimewa magahan ngaji nanti luar biasa cak kokolot didinya jang ujang lamun kawin di dia aya yatim naik ya tuh kira-kira bajeuna mah masalah itu diamprokeun lah tah jeung hiji yatim teh luar biasa geulisna lantaran teu pernah kaluar hiji awewe teu pernah keluar ditinggalkan ku bapakna sanggeusna ditingali langsung dikawin begitu asup ka kamar eta tasbih teh ngagantung aya cik Imam Zainuddin jadi mah tasbih nu baheula aya teh nu ku aing dibikeun teu mere imbalan ya ieu kapan kita tasbih memehnya ngalaksanakeun tarus lonon gitu karena pengantin anyar nyana nanyakeun teh aya teh tasbih tasbih abah kula dititipkeun ka kula cenah engke mun boga salaki bikeun ka salaki sebab salaki ieu teu pernah manggihan tasbih abah eta teh cenah pisalakieun maneh pusing hade sebab eta teh ahli Allah ceurik nyana perjalanan ilmu kawalian mah kitu geus ditrak geus kanyahoan Masya Allah muringkak bulunya muringkak bulu oh kitu horenganan sugan aya naon deui aya cenah wasiatna mun anjeun engke kawin jeung hiji lalaki eta tah ieu wasiatna titah dibikeun barang dibikeun teh suratna Masya Allah kejadian-kejadian di Mekah teh nyahueun ka beat-beatna nyahueun nah ieulah titah diteruskeun masalah Fathul Muin teh tadi titipan ti mertua titipan ti guruna sing hade mawa Fathul Muinna lantaran ieu mah lain kitab masyarakat biasa tapi kitab yang di hiji negara disebut kitab Ifta itulah sejarah ala kadar nu disejarahkeun ku Syekh Yasin Al-Fadani almarhum di antara Fathul Muin keistimewaan anak semacam eta jadi nu boga Fathul Muin teh lain jelema leutik-leutik Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin urang bersyukur ka Gusti Allah tahun 2010 urang masih menikmati utawi iku alhamdulillah masih keneh cicing di pondok pesantren